Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hancacarnyam tina majalah Mangle anu judulna Orok dipake tameng bagian kalima. Ye yasana Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Heuleut tilu poe ti tas raramean nikahna rohani kacebeunteur kirawan Cijanari gede aya garong anu ngagemperkeun. Anu dirampok lain bae imah Nurea, tapi imahna Haji Anwar anu dicicingan keneh ku panganten Ani jeung Juju milu kagerebeg. Anehna garong-garong teh teu jeung mahala rakyat, teu nyoceng banda, teu duit, teu perhiasan-perhiasan acan. Ka imah Haji Anwar anu aneh pisan mah lantaran ngan ukur ngarujad-rujadkeun pantona, tuluy saban kamar digaladah diubrak-abrik siga-siga aya nu deteangan. Kabeneran barang rek arah supisan ka kamar Ani jeung Juju, buru duel teh patroli datang ngebekas-bekaskeun tembakan, malah kade ngeramena silih bedil jeung nuting berebet lalumpatan di pipir imah. Kurang leuwih sajam ramena silih tembak geus jempe, tanda yen garong-garong geus birat. Komandan patroli Pelda Sehat mere tanggara ka anak buahna, ulah waka arincah tina hinder lah. Rakyat nu nyarumput ulah waka kaluar tina panyumputan masing-masing sabab acan aman. Lampu-lampu tetap kudu dipareman. Panembak brand anu aya di satukangeun leuit mere laporan ka komandan yen manehna geus nembak salah saurang goromolan anu rubuh nyolontod ka sisi kulah. Komandan tetap ngalarang pasukanana nembongkeun diri samemeh Bray Caang. Hanas anu beunang keun antep lanan ulah waka di deukeutan bisi acan paeh. Dagokeun tepi kaberang nu moal lila deui ge Caang. Pangna dilarang di deukeutan teh eta nu ditembak. Ceuk pangalaman manehna mindeng kajadian anu dibedil teh can maot sarta ari di deukeutan najan geus teu walakaya. Ari beledag teh pistol ti deuketna lir anu menta di baturan paeh malas pati heula. Pedah geus tangtu tereh keuna ku pati atanapi menta wadal. OKD, polisi, penggawa desa anu sabilulungan ti peuting keneh tunduk kana aturan komandan nepi ka braina beurang. Geus Caang mah jalma obyag kalaluar, komandan ngaroris pasukanana tetela komplit. Taya nu gugur hiji-hiji acan. Rakyat oge eueuh anu jadi korban iwal ti loba anu balancunur jeung taratu ku polahna sorangan. Rusuh teuing waktu arek nyarumput. Keur komandan ngabagi-bagi parentah ka sakur anu aya, anak gorowok teh di kandang munding aya budak gogorowokan yen aya mayit di kandang angonanana. Diburu kuno loba tetehlah aya nu geus maot. Sararea heran lantaran pakaianana lain cara goromolan. Ieu mah bararesih tapi mawa FN otomatik. Gancang mayit diangkat dibawa ke nu lega. Geus kitu tuluy panembak brand teh ka sisi balong dibarengan ku OKD neangan nu tadi ditembakna. Tetela aya geus ngajurah roh dina rungkun honje jeung nyata yen hirup keneh malah nyekal pistol siga-siga rek dibedilkeun kana wani-wani ngadeuketan. Komandan anu dibejaan geuwat ngadatangan eta jelema sarta teu tata deui tuluy digeretak bari ditodong brand supaya pistolna dialungkeun jauh tuluy sina taluk. Eta jelema ngagugu kana sakumaha parentah komandan ku barisan palang merah anu oge geus araya. Eta jelema diangkat dipindahkeun ka deukeut mayit nu ti kandang muning teh. Sim horeng eta jelema teh bubuk puhu pingpingna mana hirup keneh oge, tapi kulantaran dipindahkeun jadi robah cicingna badan manehna ngoceak awahing ku nyeri sarta ngaluarkeun getih loba pisan. Manehna jadi pias tapi buringas keneh panonna mah jeung tuluy gugupai ka salah saurang nu aya siga-siga mere tanda yen aya picaritaeun. Kebenaran anu digupayan teh mantri polisi ti pinggir sari. Anapok teh eta jelema bari harosos ngomong meh eueuh soraan nerangkeun yen eta anu maot teh dununganana paeh ku pistol manehna
dibongohan ti tukang waktu manehna arek kabur. Mun teu kena manten ku brand ti patroli mah. Uring ngaran Hasim, moga dipangmentakeun hampura ka sakur nu aya di tutugan pasir beas di lengkop Parongpong, lebakeun perkebunan Sindang Arum. Ngan tepi kadinya Hasim ngomongna kaburu langgarak bae manehna teh ngalepaskeun nyawa. Dua mayit gancangna diangkat kana ambulan, samemehna dikodokan heula saku-sakuna, sakumaha tali paranti. Nah ana gorehel teh aya potret ewe salaki katilu orok ukuran setengah kabinet. Indungna geulis, bapana dedeg pantes Raspati, budakna Bohono. Loba anu ngarilikan kana eta potret nepi ka di pataremakeun ka sakur nu tugas harita. Kabeneran Nyi Rohani keur aya di hareup nyodoran cikopi ka sakur nu aya di dinya anu ti peuting keneh paciweuh. Nyi Rohani jeung Juju anu babarengan laladen leueteun milu kabagean ningalian potret. Anak koceak teh ani ngarontok ka salakina ceurik, "Ya Allah, Acep, ieu teh geuning teu salah deui potretna Anah anu leungit teh, Anah anu diculik di Cijambe. Aduh Gusti, di mana atuh ayeuna anak teh bet ieu aya potretna." Las bae ani teu ingat-ingat di hareupeun jelema nu sakitu lobana, atuh beuki nambahan cover. Pagawe palang merah wanita-wanitana geuwat nurulungan ani di parayang kabumina. Teu lila ani geus eling deui gigireunana aya Acep salakina jeung mantri-mantri. Kecap nu mimiti dikedalkeun ku Anih teh hiji pertanyaan. "Boa-boa eta nu maot teh salakina Anah?" Mantri ngadenge eta pertanyaan geuwat kaluar deui rek nyaruakeun beungeut mayit nu dina ambulan keneh da kabeneran can dibawa ka rumah sakit. Ngadago mantri wungkul. Teu lila mantri balik deui ka kamar, ka Juju jeung Rohani nerangkeun yen tetela eta mayit teh jelemana nu dina potret teh. Barang ngadenge omongan mantri, Anih mun teu geuwat disangke ku Juju moal teu ngagubrag kana ubin kapiuhan deui. Sigeug heula Anah anu kapiuhan, kacarita babaturan Hasim anu salamet teu keuna ku pelor patroli. Si Becen kitu ngaranna salah saurang ti pembantu Hasim anu satia jeung gede wawanen. Nyaho yen Hasim cilaka sarta nyaho yen Aceng anu jadi dununganana sarerea ge tewas. Becen aya sedih aya bunga, sedihna ku pisah jeung Hasim, bungahna ku Aceng moc cumarita deui di lengkop Parongpong. Saha anu baris kawasa ayeuna di Parongpong? Kitu ceuk pikirna Becen. Tangtuna ge aing ayeuna mah aing biasa ngawakilan Hasim, ari Hasim sok ngawakilan Aceng. Ayeuna duanana eueuh, nya aing bakal anu kawasa. Sajajalan barina balik si Becen geus ngararancang pilampaheunana di Parongpong. Ras deui manehna ingat ka Anah pamajikan Aceng. Guliga hatena, rengkenek bae ngigala sorangan di tengah leuweung. Awahing ku atoh manggih randa geulis ngora urut Aceng dek dijieun nu katilu. Atawa kajeun miceun anu dua dibikeun deui ka batur mau burung aya nu nampak. Tapi Anah mah moal beunang direbut ku sing saha bae oge. Gancangna carita beja anu dibawa ku Becen ka Parongpong geus sumebar sarta Becen ngebenu maneh jadi pamimpin Parongpong. Saha ari Becen teh? Memeh neruskeun lalakonna urang caritakeun heula saeutik asal-asalna Becen. Manehna teh anak lurah ti bawahan Sukabumi anu kabur lantaran milu ngabongkar maling ti kontrak pasir nangka, nya kabur ka Tanjung Pariuk tuluy nyumput. Manehna panggih sarta milu-milu ka Hasim anu harita jadi pelele. Palele teh tina asal palelang, nyaeta anu sok milu meuli tina lelangan lauk laut ti basisir-basisir anu aya palelangan-palelangan teh di pasar ikan, di Tanjung Priuk, di Teluk Naga, Kamal, Tanjung Pasir, jeung loba-loba deui. Hasim lain bae ngalelangan ti palelangan tadi bae, tapi oge ngaborongan ti empang-empang saperti di Calingcing, ti Muara 2, ti Pondok 2, Pondok Tengah, Muara Gembong, ari nu panggedena mah ti Rawa Beting. Hasim asalna urang Balukbuk ujung Karawang. Becen
buni pisan nyumputna ku jalan kitu teh. Da puguh ti baheulana keneh oge ujung Karawang teh jadi penyumputan nu aman pisan pikeun nu jarahat. Lantaran hese mun diudagna ku lobana rawa-rawa turu jalmana saban poe araya di laut bae. Ari pangna Hasim jeung Becen aya di Parongpong lantaran kabur ku geus maehan Tionghoa anu dianjukan modal dikerabekeun ku duaan dina rawa. Becen dasar jelema jahat atuh ayeuna boga kadudukan jadi pamimpin nya jahat deui bae lampahna teh. Sanggeus Becen kumawasa 2 poe oge di Parongpong jadi teu puguh seluk-belukna. Barang tandon seperti beas, hayam, embe saban poe dipake curak-curak. Balang siar seperti Hasim, Becen sorangan teu boga kawani, tur teu aya nu beunang di piandel. Bongan manehna sorangan nyontoan teu puguh. Di Parongpong mimiti arek Parongpong kosong. Bangsa sifat nyamu sumawana anu dina simpenan anu keur diparake ge ku Becen dirawatan teu meunang aya nu boga leuwih ti 2 dina sarupana. Anah ngarasa kaduhung segede gunung teu nurut kana pangandeg mitohana basa tas ti rumah sakit tas ngajuru tea rek kumaha ayeuna heug mawa orok. Nah atuh make dibabawa lain ditinggalkeun di Ciputat. Da ku susu ge bisa diurusanan. Naha sarebu naha anu teu bisa dijawab. Naha atuh aceng teh deui make pipilueun ka Hasim. Apan sasarina oge tara. Nah deui bae. Hadena aya bisa meroh teh anu koloteun jeung pamajikan Adung di Hapsah anu ngabantu ngurusanan orok. Bisa meroh teh oge boyongan bojona Pak Kiai Kosambi anu geus maot ku Hasim lantaran nolak jadi imam di Parongpong jeung kapanggih arek minggat. Ari bisa merohna pinter milihna tinimbang disangsara teh mending maksakeun maneh jadi candoli dapur. Di Hapsah asalna juru rawat di Bojong jeung dijodohkeun ka Adung papada juru rawat deui. Atuh kabeneran keur anah mah eta anu tiluan teh tanaga anu berharga pisan tur tiluanana saroleh ngapingna ka anah. Sabalikna teh eta aya nu kacida matak tugenah matak sebel nyaeta ku talajakna si Becen. Teu euleum-euleum si Becen arekna ngahina ka anah. Hiji mangsa Becen geus wani-wani ngomong ka anah yen lamun anah teu nurut kana kahayangna mo dibere dahar mo dibere baju malah baju nu aya ge ngan kari nu napal dina awakna rek dirorod kitu teh kakara 4 poe ti tas maotna aceng. Nasib pokna dina hate anah bari neulkeun budak kana dada. Rek nepi ka mana atuh lalakon hirup teh. Teu kaampeuh deui cipanonna nu nyalangkrung jadi ngabaseuhan pipi. Nyak celak kana awak budak. Anah teu wani nyarita boh ka saha bae oge lantaran asa ku kacida teuing erana. Tapi bisa meroh teh kolot geus teug curiga ka si Becen. Sababaraha kali manehna pok deui ngajak indit ti dinya ka anah. Peuting kalima anah nurut arek indit lantaran Adung jeung Hapsah anu boga pokal ka Becen nyarita yen perlu anakna anah kudu ka dokter. Becen ngidinan sakumaha biasa ka anu arek bagilir ka kota tapi kudu ngadaguan simpena heula saperti sasari. Komo ieu mah jeung mawa orok sagala. Tapi naha tuh karek ge bubar nu tahlil nahlilan aceng jeung Hasim ana torojol teh Becen ka pondokna anah sorangan samak tapak karang bari pok ngomong, "Ayo ayeuna urang indit mun teu daek ieu kucubung pestol jadi hakim." Bisa meroh jeung di Hapsah anu araya di dinya sumawana anah rareuwaseun pisan. Ceuk bisa meroh minangka anu pangtegerna, "Aeh indit lain engke ari geus simpe pan ayeuna mah urang lain ngajak ka maneh ka nini 7 mulut tapi ka di pamajikaneun urang nomor 3 tah anu ngalahun orok maneh mah cicing bae ka bau-bau sungut ngomong ge ka ieu nyeranda eueuh deui anu hak iwal ti di dieu." Nyi anah ngadeg-deg teu bisa nyarita naon-naon. Setan Becen geus pok deui, "Ayo ayeuna kudu pindah ka ditu ngarah urang teu manina moal asa-asa di ditu mah nolakan apa ngajak hartina paragat nyawa katut nyawa orok lamun nurut tuluy milu tanda sadrah jadi anu katilu." Karek tepi kadinya anak beledag teh sora bedil ti luar deket nakar sadatina gigireun pisan
Jep jempe Ana di Samroh di Hapsah munggah ngapung pengacian anak barang beledag aya suara bedil jeung nenjo becen saharita ngakuling bari muncratkeun getih tina dadana. Getih hirup beureum euceuy, getih hirup meuni nyebrot tina lebah dadana becen. Becen aya nu ngabedil ti luar, kusaha teu aya nu nyaho. Memeh aya nu asup ka saung, gewatnya Anah ditarik ku Bisamroh kaluar, ninggalkeun nu sakarat, ka anu poek di bawah nyumput, kanu bala, nu aya tumpukan batu nyedong di pipir saung. Orok disangkeh di karimunan buni, hadena geus tibra budak teh delilir-lilir. Nyerohana bakat ku eueuh deui salin, kapaksa make rok butut anu geus teu dipake. Dan nu tadi dipake mah geus kotor kaompolan orok. Diunggal saung puspes tihul di pareuman samaruk aya panarajang ti patroli. Jalma-jalma ting kolesed kaluar neangan pipinding ku ngadenge tembakan tadi teh. Heuleut saparapat jam aya nu nabuh kohkol tanda yen aman jeung kudu kumpul di bale nyaeta di hiji tempat minangka paranti musyawarah. Saha eta nu ngumpulkeun jalma-jalma teh berina kohkol? Tayalian ti Adung sarta derak-derak diterangkeun yen kumanehna kanyahoan becen geus asup ka saung arek ngahina Nyi Rohana. Kapaksa ku kuring di Emrat kitu ceuk Adung. Brul atuh saayana jalma ngabuktikeun becen nu geus jadi bangke. Tapi naha kamana ari Nyi Anah, Bisamroh, Bihapsah jeung Orok? Ari keur kitu Ana beredeg teh. Rame sora mitra liweur rada jauh meuesan ti lengkob ditumbu ku mortir. Tetela yen aya serbuan, tapi saha jeung kasaha? Pelor mortir muragna ngaliwatan lengkob, saung-saung jadi salamet teu kakeunaan. Saeusi lengkob parongpong gugup ting salundup neangan deui pipinding ngahalangan bahaya bari siap sabedil-sabedilna. Teu aya nu nyangka yen parongpong ku TNI geus kapanggih lebah-lebahna. Nyi Anah, Bisamroh jeung Bihapsah taretep nyarusup araya dina sedong batu teh. Saayana pakaian nu tiluan dipake mulen orok handapeun batu. Hadena teu hujan tapi poek meuni mongkleng. Bisamroh bubuhan geus aya 5 tahun milu dina kaayaan kitu ngaharewos ka Nyi Anah yen tangtu patroli nyerbu ka parongpong. Muhun meureun ceuk Anah bari nyurucud Cipanon. Anah lain sedih tapi betrasa hatena jadi lalega kawas-kawas aya ilapat yen manehna bakal leupas dina kasangsaraan. Batu nu dipake nyumput cukup gedena dihandapna nyareng kedong atau nepi nyedong. Aman pisan dipake nyusup ku tiluan teh. Ti hareup ti tukang ti gigir batu-batuna galede nu moal tembus ku pelor. Kabeneran urang teh boga panyumputan ceuk Bihapsah. Muhun upami engke aya nu ngajorag ka dieu anu ti heula nembongan mah ulah bibi kuring bae kuring rek nekad. Kan upama kuring tiwas nuturkeun bapana si Nyai omat ieu budak kudu dipasrahkeun ka nini akina di Ciputat. Ngomongna kitu teh bari teu karasaeun Cipanonna nyak calakan kana tarang budak. Tapi muga-muga we salamet sarerea da urang mah asalna aya di dieu ge diboyong lain ngahaja. Sora bedil jempe hawa kacida tiisna tanda geus peuting pisan. Nu tiluan di handapeun batu berakah bubuhan di anu nyareng kedong ngarasa haneut oge. Orok tibra teu lilir sakali-kali acan. Malah Nyi Anah ge make bisa ngarejep dari kekepan kuduaan. Nya bae taksiran Bisamroh teh patroli nyatana. Patroli geus nyahoeun menang pituduh tina notsna Aceng anu karampas teh di mana lebahna parongpong nepi ka bisa kapanggih. Kira tabuh 4:30 nu dina sedong kahudangkeun ku sora-sora bedil nu dareukeut naker jeung kaambeul bau nyamu. Mana horeng geus gerer di lengkob tarung. Kakuatan aya di pihak patroli bubuhan lengkob parongpong geus ditingkar ti peuting keneh. Saung nu pangsisina geus ngabebela jadi seuneu. Nu maot geus peuting jaloprak. Keur ramena sora bedil kadenge ku nu tiluan dina sedong di luar aya nu ting keresek. Sim horeng panyumputan nu tiluan geus ditingkar patroli nu nyangka yen aya gorombolan di dinya anu nyumput. Bari ngawengkangkeun FM nu saurang deui nodongkeun ku cubung li Enfield
patroli teh ngageretak bedas naker. Keluar kamu dan menyerah, angkat tangan. Nah, anak pucung hul teh bet sirah orok nu ti heula nolol tina tumpukan batu teh. Da anah ngacungkeun anakna heula. Dua kucubung bedil anu sador-doreun rek disada ngulapes dilawan ku acungan orok mah. Orok anu montok bersih buligir bari roroesan dina leungeun indungna. Harita geus caang. Dua senjata saharita teu aya dayana anu nyekelna ge ngalaket teuing ngahlas hatena. Jadi teu bisa ngomong siga nu bisu ngadak-ngadak. Heran teu nyana kaget sagala aya bek naha aya orok di leuweung. Sakitu tirisna teh buligir sarta naha indungna di baju tatambalan. Keur kitu jol deui bisa meroh nangtung bari teu tinggaleun cindungna. Ari bihapsah ngagengsor bari ngageter teu bisa nangtung. Maklum nu kasima jadi baraseuh dihandap duka kunaon. Mangga gerador abdi barengkeun jeung pun anak. Omong anah tatag ka tentara anu nodongkeun bedil. Lantaran geus peren kabeh anggota gorombolan taya nu kari iwalti adung nu nyerah hirup-hirup jeung geus nyorang babandan, pasukan patroli nyalampeurkeun kaletu Sabar dan Ki anu keur ngahenang bae teu bisa ngomong. Kitu deui Sersan Sadrah nu reuwas jeung ngarasa eleh. Bedil anu bangen teh bet titik-titik ari tamengna orok mah teu aya dayana. Mangga abdi ikhlas di bedil ti heula memeh pun anak, ulah pun anak heula ceuk anah sakali deui. Boro-boro dor bisa ngabedil teh patroli teh kalah kaolohok ngadenge anak kitu ngomongna. Saayana patroli ngariung baradami torojol teh aya budak ngora dedeg pantes jangkung Raspati nyamperkeun ka anah. Pok bae ngomong tapi bari dareuda. Aduh, nyai teh anah, ya akang juju sukadar salaki anih lanceuk nyai. Akang nekad milu sukarela ka patroli, milu neangan nyai kalawan karep sorangan ngabelaan kahayang ani. Lanceuk nyai pamajikan akang nu hayang geragok papanggih. Ngadenge ngaran ani meh bae anah ngarumpuyuk orok gewati rawel ku Bisamroh sarta tuluy pada mangku nu ngaliwed pada milucu orok teh ku taya kabau ku itu ku ieu teu sieun bari bebelewekan seuri. Kira tabuh dua geus beres lengkop parongpong jadi kosong taya nu nyicingan deui tapi jadi kuburan 18 masjid gorombolan. Anah dibere keterangan bari ditembongan potret ku komandan kompi nu kapanggih tina saku Aceng jeung notes nu mere keterangan ka mana jalan ka lengkop parongpong. Dina kaayaan sedih campur bunga anah dibawa ka kota anu saterusna cicing dianih nepi ka bogana salaki deui ka babadna. Ka adik sabraina Juju nyaeta ka Ujang Sarip nu sarua bae ngorana jeung jegudna teh cara Juju papada boga pabrik ATBM di pinggir sari. Mang Naja, Binaja, Bisamroh, Bihapsoh, Adung kitu deui ajengan Ciputat indung Bapak Aceng. Marilu senang pakokolot ku pamulangna ti rohanah rohani. Awewe batur anah ti parongpong lolobana dipulang-pulangkeun ka kolotna. Sawareh digarawe di pabrik tinuna anah. Barang-barang bukti ti sayang gorombolan kayaning radio, mesin tik jeung sajabana disalabarkeun ngulang deui kana bogana masing-masing. Kitu deui senjata api. Tamat cenah pamirsa. Carnyam anu judulna orok dipake tameng. Alhamdulillah cenah ieu mah nya tamat seperti biasa henteu sapertos. Carnyam dodoja tinemu bagja nya pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan tina ieu carnyam aya sasieun sabeunyereun mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.